salat aya 3 huruf nyaeta syad lam jeung ta ai syadna teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina tarawani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong jadi pas saujratna tukang salat mau ngomongna teh gitu ari eta aya lam naon lam na teh layinul qalbi naon maksudna artina leuleus hatena eta teh aya ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan layar aisan malapah gedang ipis lapis kana tapal kaituna teu melengkung bekas nyalahan eta teh tukang salat teh Muni gawe repeh rapi timona keselamatan geningan muni gawe repeh rapi eureun saya Yahudi naon ngomong teu menikah mah karep di tara salat ngabibirang teh karena salat segala jadi utara salat sajadah ge loba di imah tasbih aya can bisa mayahan Yahudi saja nah kejeng mayahan Yahudi udah jauh di negeri Israel lamun urang geus bisa mayahan Yahudi eta teh sarua jeung naon sarua jeung naon mayahan Yahudi lagi hese sarua jeung salat 60 kali udah Yahudi lagi jauh di Israel atuh da eta pandangan sia mah jadi we mitos kumari da lain Yahudi itu nu jauh atuh eta mah kudu muntas laut kaburu modar di jalan oge da ieu Yahudi nah mana atuh eta sifat-sifat Yahudi anu aya dina hate si laing sifatnya eta sombong bedegong gede hulu kumalungkung boga rasa ieu aing uyak kidul bangkelang kadedemes hawak eta nguntangul bedegong balaga tak eta teh eleh-elehkeun heula paehan ku sia dina wujud sia anu sifat Yahudi nu aya dina diri apan cikolot oge mun ngaji ulah keluar tina dirina mun ngaji keluar tina dirina sasar hirupna eta teh nu matak dewek tadi nyarikan ka si lain teh si tara salat eta teh kalakuan kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat kalakuan nganyeri batur heeh kalakuan nganyeri batur teh ai salat teh cung saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf naon hiji-hijina hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul heeh salat aya 3 huruf nyaeta syad lam jeung ta ai syadna teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina tarawani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong jadi pas saujratna tukang salat mau ngomongna teh
gitu ari eta aya lam naon lam nate layinul qalbi naon maksudna artina leuleus hatena eta teh aya ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapah gedang ipis lapis kana tapa kaituna teu melengkung bekas nyalahan eta teh tukang salat teh ari eta tana kadeu si tarasi karena teh tarkul maasi naon maksudna artina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tuh pi maksiateunana dijauhan komo maksiatna siatna tapi bener pikir eta tukang salat nu matak sagala rupana tukang salat mah dientengkeun digampangkeun kumaha ari akal nu jauh dideketkeun nyana kumaha apa tugasna ge akimu salat adegkeun salat adegkeun salat di mana geus diadegkeun salat bakal dientengkeun digampangkeun sagala rupana nu jauh bakal dideketkeun contohna syariatna jelema ngadeg-ngadegkeun tower di tiap-tiap posisi penjuru tower apa sering tower teh nu jangkung teh kan yang narima sinyal jeung ngirim 180 derajat di tengah-tengah nama teh pikir terus kumaha teh pangna dibabarikeun sanggeusna diadegkeun tower kan ngomong ti Cikampek ka Jakarta teh teu kudu jam-jaman asalnya nomerna cukup halo nyai cager di Jakarta geulis ceuk indungna ti Cikampek alhamdulillah damang di Cikampek cager nyai usum naon nyai di Jakarta usum demo mah ulu cing atuh ke mamawa ka dieu demo nyai mah yang pais demo murukan martabak demo teh tutut meureun murukan martabak tuh deuleu eta anu asalnya ho angkana anu didaetkeun teh eta kangnya didaetkeun apaan digampangkeun cenah eta tower aya HP teu nyambung-nyambung teu dicas meureun baterena lemah tuh nyambung cenah naha ai salat di keureuyeut tapi teu nyambung-nyambung doa teu dijabah tara daek silaturahim teh eta teh teu loba baraya tara daek tatanya ka ajengan ka kiai teu alewoh cenah naha ai salat di keureuyeut ai HP aya tower aya tapi teu nyambung keneh ieu HP bawa meureun eueuh pulsaan nah cenah ai salat di keureuyeut tapi doa teu dijabah bawa meureun tara zakat sia teh tuh nya beuki jelas pan beuki jentre penyakit hate teh tah bener nah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang penyakit diri sorangan bener ulah wae nyalahkeun batur nya kan cenah naha tower aya HP teu nyambung-nyambung keneh cenah bawa HP na digadekeun digadekeun kumaha Kang nah cenah salat di keureuyeut tapi urang teh teu dijabah wae bawa meureun eta teh salat teh digadekeun kana pangabutuh digadekeun ka lain kewajiban ibadah ngabdi kanu maha kawasa dibarengan kurido jeung ikhlas ieu mah der ditukurkeun jeung pangabutuh eta teh hartina digadekeun tah pek moal sia teh kopi aja doglenan aing keur ngomong inu mah ku si lain kayaknya Mentong dicarekan usaha si heueuh ceuk tukang kopi teh meureunnya euy sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha nya ngaberanak pamajikan pek cing payu euy ngantai nu dagang teh nya euy wah Kang ieu Bapak Haji Suherman kalih ibu mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu duh ibadah ageung teh Kang tukang-tukang obat aya nih aya rupa-rupa nu dagang teh geuningan obat nyeri huntu aya tilu warna geuning tilu peles
nu hiji warna beureum, nu hiji warna hejo, nu hiji warna herang. Bodas. Para wargi gitu. Sorana teh geus peuyeus tadi. Peuyeus geuning digangsa. Bilih para wargi da anu sok ngaganggu kana katengtreman hirup teh huntu. Di mana huntu geus ku ulam di dinya moal ngeunah dahar. Tah sim kuring bawa obatna. Salat ge teu husuk jadi huntu mah. Teu, barang dahar teu ngeunah. Tak tingali aya 3 peles. Nu hiji nu beureum eta keur kekemu, keur maehan ulam. Aya nu bodas. Tak ieu nu hejo keur ngabersihan huntu. Tak ieu nu herang nyata keur mageuhan huntu. Ya supaya kuat. Ai geus kitu Kang. Hiji mangsa mah eta teh tukang huntu teh eueuh aya obatna we wungkul di teteangan pek teh keur ngaringkuk nyeri huntu manehna. Ai manehna nyeri huntu meuli oskadon geura ke warung. Pagi teh. Kapag Segarengko di posansip. Heeh. Rupa-rupa di dunianya. Di dunia dirinya. Nganuhunkeun ieu ka Bapak Camat miwa setapna urang teh nya. Leres. Heeh. Bapak Jaina Arifin. Sumuhun. Atuh cenah ka Pak Aang Anwar, Pak Kades. Kades teman. Pak Haji Ajus sesepuh. Sesapuh. Cibungur tah. Cibungur di dieu. Bapak Haji Sawon Suharyono. Leres. Palurah Hormat. Palurah Hormat. Pak Haji Adang. Aya. Pak Haji Encun. Leres. Pak Haji Encun Suryadi. Tenah. Bapak Haji Ahdiat sareng Ibu Hajah Yeti. Leres. Sate marang. Eta tebih Abah Haji Rosad. Abah Haji Rosad. Ti Bojong. Ti Bojong sawit. Ti sawit gung celok teh mah. Wah, teh mah. Nyaah pisan kana seni teh jeung resep. Kana budaya teh mangatoskeun. Haji Asep Wawan pang tebihna pisan mah. Pang tebihna pisan mah Pak Haji Asep Wawan. Wawan ti Cigereleng Bandung. Nya ti Bandung. Aya deui teh Bekasi. Ti Bekasi ti Pak Haji Endang. Pak Haji Endang. Pak Haji Budi ti Bekasi. Pak Haji Budi. Tebih. Pak Karya Cikampek Pasir Malang aya. Aya. Kang Beker. Nyurunyu. Maracang. Aya Beker mah. Nuhun ah. Guru Najib. Pak Guru Najim ayanya. Aya. Hadir wae anjeunna mah. Dalang Ujang Muhtar, Dalang Ali. Dalang Ali. Wah, loba baraya euy. Seniman hukum. Pak Waryanto Cikampek. Aya. Kang Dede Sadang. Nah. Heeh, Kang Apon Karawang aya. Aya. Dalang Dede Wadas. Aya. Haji Asep Wawan. Ka si Nengna ka dieu. Ka dieu. Urang doakeun mudah-mudahan ieu panganten jaler istri dua panganten. Dua pasang panganten. Anu parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam merimitan lamat lamu turuntut raut sauyunan. Mun cai meureun jadi saleuwi, mun darat jadi salebak, sapapait samamanis sabagya jeung satanggung jawab. Eta nya beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan. Hidup bakal ngambang di sagara rumah tangga. Muga-muga eta parahu nu ditunggangan ku hidup teh ulah ropoh, ulah rapuh, ulah ripuh, anggur sing repeh jeung rapih. Amin. Tak kitu nya. Cing ngamiliki rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang, cing tiasa mageuhan rumah tangga nu sakinah mawadah tur warohmah sapertos ayeuna. Amin. Pageuhan teh sakinah teh ti ayeuna keneh. Oh, ti ayeuna keneh nya Kang. Cing dugi ka pakotrek itu. Amin. Nya ulah udar deui. Ulah pukah deui Kang. Atuh ibu ramana panganten ya mudah-mudahan sing langkung majeng pausahaanana. Amin. Katamih-tamih deui rezekina cing kagentos anu melipat ganda tilas karugelan ieu dugi ka diayakeun hiburan wayang golek teh saeutik bayarannya ka dalang teh. Wah katenan atuh nya ge geus kolot ke hayang mahal we geuning. Nya. Heeh.
balewe geuningan seueur nu manggil Kang. Heeh. Beuki kolot teh kalah beuki mahal. Kalau ka beuki mahal. Leuheung lamun aya tanagaan mah da eueuh. Sakitu eueuh tanaga teh yang mahal we geuningan. Dimahalkeun teh kalah beuki payung. Alah. Kunyaah-nyaahna kanu hajat padahal peuting ieu teh dewek teh rek ka Surabaya. Nya bade naon ke Surabaya ya Kang? Oh nyeta anu dipikir-pikir dek naon jeung jauh jeung eueuh maksud dulur teu boga mending di dieu ngela duit heuh. Suka daya keperluan gitu teh. Mending ngalah duit. Ampun. Ai suka rek raja Persib. Purwakarta leuwih maju nya. Oh, langsung pesat. Jalan ka mana-mana pesat maju harap di hotmik. Hotmik we. Heeh. Papa hotmik. Da pugu bapak bupatina ge padedi atuh. Bupatina ge nonoman keneh. Lo kaset. Merhatikeun. Bapak Haji Dedi Mulyadi Meratoskeun ka masyarakat. nya ngaheulakeun keur kepentingan masyarakat negara, kepentingan umum. Heeh, mun jadi gubernur ke mah pamimpin ge teh nyaah kana seni. Insyaallah. Heeh. Insyaallah kapayun. Urang dukung ku urang sareng. Kapayun mah insyaallah. Alah. Didenge-denge teh hareng-heng ku dengean ayeuna di luhur. Pajejet akang. Pajejet kudu deuleun pake wuh, bancang pake wuh. Kacau, Kang. Kacau balau. Nu teu eureun-eureun gini. Urusan eueuh nu anggeus. Eueuh Nah, ya Kangnya Dek anggeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat nu dipariksa garong. Bayangkeun ku sia sok. Da moal beres-beres atuh sabar. Geus banyak picacapekeun. Iya, sudah banyak diomongan. Padahal saeutik kuncina mah. Naon kuncina? Reformasi. Ai Re itu kembali. Formasi ke asal. Jadi balik. Back to basic, kembali ke semula. Nya. Bener. Lamun ceuk bahasa Arab makanna ala makani. Lamun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit. Lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu. Bener. Kebo diponcit. Kebo boleh pakandangan. Tuh. Ceuk situkul kembali ke laptop. Jadi kembali karena Quran jeung sunnah Rasul. Bener. Kembali karena republik. Re itu kembali publik umum oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Ieu mah dari rakyat oleh rakyat keur manehna we seseubeuna mah. Barung hak beuteungna ning. Dibuih tungtungna mah. Setan teh. Nah ngomong teh ka mana karep atuh kumaha mun aya nu newak. Tewak aing mung penglineuk. Heuh lamun ditewak hukuman ieu mah dipaehan tuluy diduruk. Diduruk? Gampang kai loba nyieun deui we aing mah. Heeh. Tapi dipikir naon cenah siapot mun diwanian-wanian teh apa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat buktikeun tong buktikeun geuning aya jadi pamimpin mah menta ka rakyat minta dipilih kadang-kadang bager sok nah lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk kitu tapi pikir ku sia tapi benar benar ceuk aing oge datang ke kampung-kampung geuning baligoh pagede-gede ngadak-ngadak bager jeung arangah erengeh ngajak seuri sok mere 50.000 pilih kuring tah dina waktuna nu milihna dibelegug kumaha rajeun daek milih dibere duit 50.000 dua poe ge bea sadar narima duit 50.000 aya sangsara 5 tahun bayangkeun ku sia nya oh bener 2 jam matak di luar dia ulah saling salahkeun salah kabeh we mah heeh ulah saling tuduh sarana ge salah nya bener rasok ceuk kolot baheula cenah ke di mana aya Satria Piningit wah eta lain di mana cicingna budak angon oh kakara bakal panggih jeung kasuburan kamakmuran hartina budak angon teh pinuh ku gawe
Bobolokot ku gawe. bobolokot ku gawe kaangon dirina ku didikan rohani jeung jasmani. Heeh. Bener. Kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmani. Eta satria pining. Hartina naon negarawan, politikus anu bener-bener apa? Ieu mah kadang-kadang geura teu nyaho di naon-naon oge hayang jadi anggota DPR. Hah? Bari teu apa naon. Bari pangabecus eueuh. Da orientasina kana kakawasaan kana kadudukan dek kadon usaha. Kaituna naon? Tega ngahalalkeun kana sagrupa cara. Eta teh. Heeh. Bener. Aing anu kegencet. Nu leutik we digunyaganyi. Salah saha tuh, maka dipilih. Salah urang keneh. Paduli teuing aing moal anu kasinggung gitu. Eta paur anu kasinggung. Paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing. Heeh. Bae bener Kang. Kitu tah. Nya. Bener Kang. Alah. Ayeuna mah tiada hari tanpa macet gininya di kota-kota teh. Betul Kang. Pajarkeun teh cenah miskin negara teh. Wow, baru ka mobil jelema teh. Mobil baru ka mobil. Komo motor mah teu kawa bilang. Lah ngalobaan geuning motor mah komo kawa Siraru we geuning isuk-isuk. Loba kana motor. Heeh. Jeung Siraru teh. Baleungar mah raju puguh. Jeung Siraru ge loba keneh motor. Heeh. Grapek pikir ku sileing. Nya. Bener Kang. Gimana sangsarana? Di mana letak? Puguh geus baleunghar geus mara raju ayeuna mah. Raju. Tingali tina asa mikir jelema mah. Mikir kumari Kang. Tinggal aya kadaek tingali geuning piraanan dagang sate di tiiran. Daging apaan ayeuna beunghar. Beunghar sate marangi teh. Sate merangi pajejel unggal poe nu tuang. Heeh. Jadang teh. Luar biasa. Eta kitu usaha teh. Nu berhasil dan nu mikir nya Kang. Adaptasi jeung kemajuan zaman. Bisa ngigelan zaman. Kitu urang harus bisa ngajawab. Tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa karya-karya anu terpuji. Heeh. Sing nepi ka berhasil. Berhasil pan? Betul. Nya. Baleunghar. Alhamdulillah. Model aing harita naon Kang? Dek ngawayang ka Cikampek. Oh, ka Cikampek Kang. Jam genep di Bandung keneh da macet. Oh, macet. Aya keur memacet tamah mobil mogok di Padalarang. Oh, mobil Akang. Mobil dewek. Wah, supir dicarekan ku aing. Sing teh meme ini teh pariksa heula sagala rupana. Wah, dikitu teh hirup eta mobil. Diganti busi gitu. Sedengkeun waktu nyedek. Geus setengah 7 kulantaran dewek reuwas, sebenarnya aing ngaran-ngaran reuwas mah jeung hayang ngising, hayang kiih. Sagala nu Harita teh kawalungan aing teh kalebak. sagala karasa nya. Can nepi keneh geus ngaburusut kana calana. Oh, atuh calana teh calana kolor teh dipiceun. Nya. Ada bau ongkoh bener. Heeh. Ngan untung si waduk teh tadina calana kolor numpukna teh. Ah piceun we. Teu di kolor aing teh. Aing dek diasupkeun calana panjang. Kakenyang dikucokor sakuna teh borosot teh disoek. Katur itu salah Katur makanya ieu lah nyedek waktu. Wah, begat beus we aing teh. Oh, beus Kang. Anu jurusan Cikampek di Padalarang. Ai dina beus deui, tong boro nu diuk, nu nangtung ge pas sedek. Loba keur poe Sabtu. Heeh. Ngan untung dina bos mah aya pamuntangan gitu nya. Aya di luhur. Teuing geuning, ai direm cing beletuk sirah teh kana sirah batur. Kahareup. Ai digas ka tukang ngabeletukna teh. Ada yagdak. Heuh nya tanda teh semplek dijak semplak. Kitu salah Keur mah kitu kaayaanana. Ditukangeun aing copet deui. Eta copet aya. Ai direret awewe copetna teh. Amuing. Yo sulusup pe kana saku aing. Teu nyaho saku aing teh pan soek. Jokep pe kana bobogaan aing.
ngomong eta copet nah cenah HP teh hipu caca kebun nu SMS jeung HP teh ngarenghap bacakeun teh ngarenghap cenah kudu dikenyetkeun ku aing wah ku aing didengkeke kokon copet eta aduh benang sia copet sok sia mending dicorowokeun ku aing copet abe pada nenggelan sok sia mending cook nya mending meuri nyoo meuri aing teh pugowe nepi ka Cikampek teh kewe peureum beunta alah ampun lain pengalaman hirup nepi ka kitu Kang Bapak hajat nyawer tuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan nuhun. Aduh gede euy. Nuhun. Ladang sate dulu ieu duh. Sugana kakepret. Nuhun Pak Haji Suherman. Alah nuhun Pak Suherman, Pak Haji. Nuhun Pak Haji, nuhun. Lumayan 100 1 juta. 1 juta. Heeh. Bikeun. Bapak Haji Suherman nya. Lara. Tuh bageur kitu cantik ibuna. Ibu Hajah Maya manyap nu merenya. Oh jatuh. Apan dina rumah tangga teh kudu sareundeuk saiga. Kudu sauyunan. Sabobot sapihanean. Ya. Ai ceuk nu hajat teh garong we kitu-kitu teuing. Alah. Nya. Oh, nu mah teh ibuna. Ibuna, ibu berarti Pak Suherman nu acan mah nya. Ya, acan. Alah, atuh nuhun ketang hapunten. Nya. Ulah dianggap banyo hapunten. Hah? Tipe Haji Asep Wawan. Menang arisan bieu tah. Alah, jajak kalau tinggal. Aduh, majuta. Tipe Haji Asep Wawan eta. Nuhun Pak Haji. Amin. Alah, balalager ka dewe kucing ieu nya. Ya, atuh dah. Hah? Sugana kakepret disuga. Oh, dikepret ku aing isuk-isuk tenang. Alah. Aing menang panyecep kieu teh euy. Sok Dina diibadah. kiwari mah dina zaman kiwari mah loba pangwangunan anu can angeus. Masjid, madrasah. Apaan meureun eta teh anu nyair geuning di jalan. Anu keur masjid. Sok dibagikeun deui we ku dewek teh. Papan subuh. Aing menang panyawer kieu teh. Ngan lantaran balik teh subuh teuing can aya nu megat. Nya kapaksa we dibawa ku aing. Nu akhirna mah dibikeun ka indung yoga. Ari sugan teh ari. Lantaran subuh kewe nyeri. Tok sugan teh kaurangkeun. Nah kitu euy geunahna jadi dalang teh. Ta eta Kang. Panggedena ongkoh nu nyecep teh loba ka dewek. Tapi ai daek cari peuting teh eta. Ta eta nyaring peuting teh. Hasilna teh mah. Syariatna hakikatna tahajud geura sok. Tahajud. Ta eta mah keur kasalamatan akhirat. Eta teh. Heeh. Ulah lalawora. Bener. Sate marangi nu tadi teh nyuncep teh nya. Nya. Nuhun. Jeungeunah eta satena nya euy. Jeung hipu. Aya ladaan. Hipu. Sate marangi. Hipu raos Kang. Pak naon cing pangnangeunna? Oh da sia mah teu meuli. Halah. Halah. Ya. Salamet anu nongton nu ditongton nya. Amin. Nu isalan tatangi nu kawan maksad muga-muga salamet sadayana. Amin. Nya cing paranjang yuswa gampang ibadahna, gampang usahana. Amin. Nya urang saling doakeun we. sami-sami. Nyata akang papangna ngomong kitu teh geus segala karasa. Ada karaos Kang. Napas geus kurang. Nyatak tos we da. Heeh, tereh balik teh euy. Ulah panjang we Yuswa mah. Heuh, ari kahayang mah. Ulah masih kena bara lutu. Tanggal 12 Juni di Pak Haji Asep Wawan nya. Oh. Nya nya teh minta keur ka dokter kitu ayeuna.
Jasab jero da Bapak Bupati mau nyacap gitu akang. Naon? Bapak Bupati mau nyacap kan. Montong sok itu sia. Anak aing teh bupati teh. Montong di penta. Montong gitu sih teh ngomong teh ka mana karep ting. Lain aku. Teu kudu di penta teh mah. Oh. Keung Kang. Alah. Keung. Kasih dawalah hayu kitu ya. Oh, reka mana Kang? Apa di puseur dayeuh teh keur ribut ieu teh. Oh, keur aya ribut. Aya buta ngamuk. Nguak ngawi segala dipupus-pupuskeun. Kira butan di tajongan. Allah. Bener sakti teh buta teh euy. Oh nya cakap bejana. Malah ayeuna teh disaemarakeun. Ayeuna teh. Maksud saemarakeun kumaha? Gagasan Gusti Batara Kresna. Leres. Saha nu bisa ngelehkeun buta eta anu bakal neruskeun kerajaan negara. Oh kitu Kang. Gatot Kaca can mampu, Juragan Antarja can mampu, sugana ku dewek. Oh kitu Kang. Heeh. Ayo.